Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Hadirin nopang payuna payus kurang didugikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur ku kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ku karasa anjeunna, ku takdir anjeunna, ku kanyaah anjeunna. Urang sadaya dalam dia tiasa hadir dina ieu kesempatan. Bikin ngalaksanakeun bagian tina syiar nu Allah Subhanahu wa taala dicanangkeun, bikin ngawujudkeun sebuah kehidupan masyarakat anu salilana diatur ku katamtuan Allah sareng Rasulna. Alhamdulillah oge urang sadaya ku Allah Subhanahu wa taala dijaring diatur sehingga suasana anu carut marut gonjang ganjing hubungan jeung soal anu disebut penyakit anu istilahna pandemi. Urang sadaya danget dia masih tiasa hadir dina kaayaan sehat walafiat. Oke, urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Urang masih dipanjangkeun yuswa pikeun ngabdi ka Allah. Tokoh-tokoh anu nganterkeun urang sadaya sehingga terjadi sebuah komplek kejamaahan. Ayeuna tos aya di alam barja. Terus teh aya dina lingkaran urang sadaya. Mudah-mudahan aranjeunna nu berjasa parantos nganterkeun urang sadaya gaduh wilayah jeung tempat pikeun memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Langkungan Yayasan Najwa Syarif aranjeunna diparing rahmat karunia di alam barzahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin nyarios soal Idul Adha, maka teu bisa dilepaskeun jeung hiji sosok manusia nu paling jenius pada zamanna anu Allah Subhanahu wa taala haja nurunkeun ieu jalmi di ieu alam pikeun jadi contoh urang sadaya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saking ku hebatna Nabiullah Ibrahim alaihissalam sehingga umat Islam anu dipimpin Nabi terakhir Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu seolah-olah ngandukur aya dua nabi. Nu kahiji Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu kadua Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ieu kurang tiasa di alas, kurang biasa ditingali dina redaksi kata bentuk ibadah ritual nu pangpokona salat. Anu salah sahijina aya hiji kakuduan maca salawat. Salawat anu sah dipakai salat adalah salawat Ibrahimiyah. Anu kahiji pengakuan terhadap kehadiran Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabiullah terakhir. Serangan kedua Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga keluarga sareng pribadina dicantumkeun dina eta anu disebut selawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim, sehingga Nabi Muhammad dan keluarganya sami didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti keluarga Nabi Ibrahim. Lebih nanti dirinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam terus dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenging barokah. Sebab kalimatnya kama barokta ala Ibrahim. Jeung dipastikan
terus ingin diselamatkan. Hadirin, mengapa? Sebab Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah satu sosok anu jarang terjadi. Anu kahiji Nabiullah Ibrahim alaihissalam mampu keluar tina wilayah kamusyrikan sehingga anjana jadi hiji-hiji jalan tauhid di keluarganya. Nabiullah Ibrahim mampu keluar tina keluarga musyrik jadi tauhid. Sementara keumumannya justru sebaliknya. Lahir pribadi-pribadi musyrik dina keluarga anu tauhid. Yang kedua, mengapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam bisa tauhid? Pada lingkaran keluarga, masyarakat, pendidikan, malah aturan negara, ia adalah syirik. Sebab Nabiullah Ibrahim alaihissalam satu-satunya orang pada zamannya adalah anu mampu berpikir tentang sebuah kebenaran. Anu mampu bermain logika sederhana. Sehingga batalah nu disebut zat-zat yang berhala-berhala nu ibadahan kusalian salian di Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam terus berpikir sehingga tahapan-tahapan berpikir Allah dijelaskan secara jelas di Al-Quran sehingga akhirnya Nabiullah mencapai puncak ketauhidan ku kalimat wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifa wa ma kunna minal musyrikin. Hadirin, hebatnya disebut Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah sabar dan disebut dirinya berpikir tentang kebenaran tauhid dan menemukan itu, maka ada ikrar anu sulit diturunkan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan ini adalah merupakan sebuah penyerahan total terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala di payung Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan orang minum macam itu. Malah orang apal yang disebut doa itu. Tapi beda dengan praktik. Sehingga orang wajah wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh sering diucapkan di salat. Tapi berikutnya tuh bisa orang mengucapkan pribadi al inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadirin, obat menyangkut jeung soal penghalangan salat masih kehalangan ku nafsu. Sering akhir waktu salat sebelum pigawean nu teu sesuai jeung kahayang sehingga betah keneh gawe batan ibadah. Ngaji ngudul sebab boga anggapan yang anu disebut ngaji tidak begitu penting seperti pentingnya kepentingan orang. Ya gitu karena disebut musuh. Orang karasa yang anu disebut pengorbanan ke Allah Subhanahu wa taala jauh lebih rendah tibatan mentingkan kepentingan pribadi orang. Jujur musim kuring tahun ia tak bisa kurban itu bukan karena tidak mampu, tapi karena ayat kepentingan pribadi mulai diutamakan tibatan pengabdian ke Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita. Ia orang poin
Iya beda na urang jeung Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadirin anu katilu Nabiullah Ibrahim alaihissalam lain anu ukur sakadar tauhid ke Allah, lain anu ukur sakadar menyerahkan semua kehidupannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabiullah Ibrahim punya keberanian, punya saja'ah ikan menghancurkan kemusyrikan hatta diharapkan seorang pemimpin besar, sebuah kepala negara pada zamannya. Hadirin, Namrud lain raja letik. Namrud adalah raja besar sebagai adidaya pada zamannya, anu beribu kota di Babylon, dan seluruh anu disebut kekuasaanana mencakup anu disebut wilayah Asia dan Eropa. Hadirin, demi sebuah kebenaran dan tauhid, Nabiullah Ibrahim mampu mengorbankan diri, dikenangirkan disebut ketauhidan, bersamaan dengan itu punya keberanian bikin menghancurkan disebut wilayah kemusyrikan. Hadirin, keberanian anu ieu anu oge teu dimiliki ku urang. Hadirin, di sana sini lahir persoalan-persoalan anu nyangkut jeung disebut kemusyrikan. Tapi orang dengan berbagai pertimbangan dewasa, hatta ngaran disebut sholat diatur. Terus orang mempoe ieu urang make masker. Pertanyaan, ngalaksanakeun masker selalu jeung keaturan Allah Subhanahu wa taala ge Rasulna yang kudu miara diri tina penyakit. Atau pakai masker karena sebuah ketentuan pemerintah yang lamun teu di masker bakal aya semacam nu disebut razia anu bakal menang resiko. Atau masker anu dipakai ku urang teh sieun pae. Sehingga ketauhidan begitu ngambang. Hadirin, boro-boro wani pae, justru malah sieun pae. Anu ieu jauh jeung disebut contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadirin, anu satemuna Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak saja dirinya mampu membuat sebuah kepercayaan terbalik tidak musyrik jadi tauhid, tapi ada satu-satunya orang yang mampu menciptakan keluarga sakinah dan melahirkan generasi anu luar biasa. Rumah tangga Nabiullah Ibrahim alaihissalam teka asup rumah tangga benar cara Nabi Sulaiman. Rumah tangga Nabiullah Ibrahim alaihissalam teka asup jalma anu rumah tangga anu pikabetaun secara duniawi, karena jauh kemunaran Fir'aun atau Hamad. Tapi justru dengan kemiskinan Rasulullah Ibrahim alaihissalam mampu mencetak sebuah yang disebut sakinah. Mengapa? Dari situlah yang disebut hirup bakal bisa tuluy halus. Paribasa yang disebut rumah tangga sakinah itu adalah genah ibadah, suhud menggawe rezeki barokah. Dari situ kita mulai, dan dari situlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam memulai. Hadirin, jadinya mampu menciptakan sebuah kesamaan tujuan hidup antara istri dan salki. Orang besarnya gambar yang disebut bagaimana disebut Nabiullah Ibrahim alaihissalam di satu sisi, Hajar di sisi lain, dan kemudian Ismail. Nalika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mimpi bakal buncit putrana, kudu diobrolkeun ka istrina. Hajar gelis pemajikan kamu.
penting akan mimpi yang budak anakku hidup di kanu, budak anakku hidup di susuan, budak anakku hidup diurus, anu padahal akam itu pernah ngurus. Cenah kudu dipencit. Ku masa raja Kang Ibrahim nu disebut budak tepan putra Kang Ibrahim ku anjeun. Abdi memunder mah ngurus kapihatean ku akan kumari kitu. Upami teh bari pencit mah teh teh. Hadirin, inilah sebuah kesamaan tujuan nu disebut hirup secara benar. Pikeun ngabdi ka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabiullah Ibrahim nyarios ka putrana Ismail. Anak ini bapak teh ngimpi penting yang hidup kudu dipencit. Kumaha putrana? Ya abadi fa'al ma dzakara insyaallah anna minasalihin. Ama sebagai rasul, sebagai tokoh pecontohan umat, tidak bisa goreng lamun amah itu mampu bikin melaksanakan tugasnya hanya karena bakal goreng ditulis di sejarah anu disebut abdi sebagai putra amat taat kan disebut kahayang sebut. Maka laksanakan amanah al-Qur'an ketingali. Kalau insyaallah abdi kalawan sabar bakal nampikan eta putusan. Demi nama baik pribadi, demi nama baik amma jeung demi baik disebut Islam. Sanaos abdi gaduh panuhun. Sadacan ama mencit abdi pun tersaca ditutupan. Bilih abdi teu sabar. Sampean sareng panangan di talian. Kalayan panuhun terakhir ieu acuk anu ku abdi dianggo pangnugi ka pun biang. Bilih pun biang emut ka abdi cekap ningali acuk abdi kalayan pamungkas salam di katebihan. Masya Allah, ini adalah semua generasi anu tercipta dengan keluarga sakinah, nu sama-sama punya tujuan ke Allah Subhanahu wa taala, nah salaki atau pemajikan. Hadirin, pembentukan generasi kiwari dirubah ke jalma-jalma anu kafir. Sehingga budak letih lain diajar. Tapi loba ditempuhkan karena HP. Sehingga terus terang aja generasi ayeuna adalah generasi paling hancur selama disebut dunia ini berkembang. Mengapa? Sebab saraf motoriknya dihancurkan ku resep main game tibatan hal-hal anu saja. Lamun tema lain karena pitulun Allah Subhanahu wa taala dengan suasana seperti ayeuna hancur generasi kita. Hadirin kusabeta, maka harga orang aya di turunan orang. Harga orang aya di generasi orang. Harga orang aya di jalma anu nuluykeun perjuangan orang. Sahebat orang teu mampu menciptakan generasi, gagallah anu disebut kebesaran orang. Sausna program teu bisa nurunkeun generasi, maka hancur pula lah program seindah nu disebut urang hiji. Solusinya adalah pesantren. Maka sok Pak Ibu pesantren ke budak sina diajar. Mudah-mudahan barudak urang jadi budak anu soleh, anu mampu bikin bisa nurunkeun perjuangan urang, sehingga budak urang benar-benar mampu bikin bisa ngajait nama baik yang bisa neruskan program-program urang nu aralus. Sehingga urang saraya di mana balik ke akhirat heugrek sabab nempo barudak jeung generasi anu hebat anu ku urang dibana anu bina anu engke justru nalika urang maot bakal ngocorkeun nu disebut ganjaran saluy jeung pembinaan urang. Keterlibatan kita semua adalah merupakan bagian penting dari terjadinya generasi yang bakal datang. Pamungkasnya Nabiullah yang disebut Ibrahim alaihissalam mampu menciptakan jamaah yang luar biasa. Anu ieu katingali dulu disebut ayatnya, wa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Kalimat ieu adalah perwujudan dari yang disebut Nabiullah Ibrahim punya jamaah.
Saur Nabi Ibrahim Gusti sing sajal ma anu turut ka abdi eta adalah kelompok abdi. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Tapi lamun eta jamaah-jamaah abdi teh doraka ka abdi. Sebenarnya lain teh hayang alus, tapi abdi sering jadi hahalang karena menang tauhid yang disebut menang hidayah na eta disebut jelema kumargi eta hampura aja. Hadirin, jamaah adalah merupakan hal penting dan jamaah adalah merupakan sebuah hal anu diparentakeun ku Rasul kudu terjadi. Jamaah anu meunang nu disebut dalil nu disebut ajaran agama. Oleh karena itu berjamaah merupakan sebuah kewajiban dan kehancuran jamaah adalah merupakan kehancuran kita bersama. Catatan penting sakumaha goreng nu disebut jamaah anggar nu disebut jamaah teh perlu jeung anggar nu disebut jamaah teh ngarasa dipentingkeun pikeun kasalamatan diri dina rarga ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah sadayana urang sarana berpikir anu positif, tanjurkeun nu disebut kebenaran, tanjurkeun nu disebut keyakinan, tanjurkeun nu disebut tujuan biara jamaah kusararea. Kalian mudah-mudahan Allah salamina tiasa nuntun ka urang kusararea kana jalan anu bener sehingga isuk jaganing jatuh di mana urang ditakdirkeun maut kaing nasib maut husnul khatimah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.